Min, Naon? daripada gawe mah orang tetarucingan ya. Tatarucingan. Apa tuh tetarucingan mana? Oh, tetebakan Gawe leuy. tetebakan. Oh, Orang boga tetebakan halus ya. Gitu. Kumaha gitu tetebakan atau Oke. hese nu babari. Ah, bariun gampang ya mah. Ucingnya bisa ngejawab. Ya dengekeun. Ngagunuk hideung, diguarkeun beureum, dicolok panas. Kalah. Seuri naon ka seuri cuma naon. Ngagunuk hideung, Ngagunuk hideung, diguarkeun beureum, diguarkeun beureum. colok au panas. Oh, jorang embung ah. Naon jorang siapa? Henteu jawab dulu apa tuh muka jorang emang naon? Ngagunuk hideung, diguarkeun beureum, Dicolok panas. Ah, embung eta mah. Seuri mah. Kau sing ngarti emang naon jawabannya? Ah, jorang apa mali ah? Cuma buru jawab ih. Kamu Menemu kitu. jawab nabi kitu. Nah emang naon jorang tuh jorang. Jorang ah. Jorang pamali. Amung tuh bisa meureun tuh bisa ngajawab mana Naon mah. atuh sok geura? Ya, Bisa ngajawabna ge urang mah. ngagunuk hideung, Heeh. diguarkeun beureum, Beureum, dicolok panas. colok au panas. Hayang nyawa. Jorang mana mah? Cuma tinggal yang nyambung jawabannya. Naon nih? Tuh, hadapan mana tinggali. Mana? Tuh, eta jawabannya teh naon? Oh, durukan. Durukan Jarami, hek tingali ke mana? Heeh. Agunuk hideung. Guarkeun beureum. Nah, eta teh aya ruhakan. Ayeuna. Diguarkeun beureumnya. Heeh. Dicolok we colok ke mana? Colok ku curug. Atuh panas. Eta jawabannya. Ganta jorang. Cong jorang tah jawabannya ieu. Jarami diduruk tengah gunung hideung tuh. Lamun diguarkeun beureum panas keneh aya ruhakan. Dicolok we ku maneh, pasti panas ya. Ku curug mah. Ke jorang atuh urang mun teu jorang.